Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Api ganteng. Jerauk lah, tayang hari kah? Atuh Api mana meni ganteng. Ih si Api. Lah, ilaing mah. Ai keur kieu ingat buat api. Ai penting kubat kaput. Maaf atuh Pi. Teu bisa. Tidak ada maaf bagimu. Cung, hampura eueuing kamari. Naon? Eueuing teh bebeja ka si Neng teh. Si Neng aya di upana teh ti maneh. Terus anu mah. Daekeun ku Selaing. Ya terus nasib Uing kumaha tuh ayeuna beureun si Neng nyarekan ka Uing. Geus diukulan ning geura. Ai maneh kamari kumaha ngomongna gitu. Dewek rek nyarita. Oh, kamari teh kieu si Neng teh ngomong naha cenah terang ti saha Neng di dieu cenah. Aku teh dijawab si Acung cetek kitu. Ih takut. Aing mah euy sing cilaka, aing sieun bebeja we ka si kapud aing mah. Jadi kieu ya Neng ya. Sebenarnya mah gue goblok kan aing rek ngamak. Nah atuh Pi rek heureuy mah heureuy we meni teu kudu isin-isin ka Neng teh. Loba teuing cek deka isin mah opat. Mending kena era 3. Api tos lulus ti PAUD-nya. Uing ge sarua cilaka. Uing teh kamari teh ngabohongan si Simet. Ngomong rek menang hadiah. Bos, hasil melahang deh ah. Tah eta sia nu jadi cilaka ka maneh mah. Geura tempokeun sia. Terus urang kudu kumaha tuh Cung euy? Lah, dekat teu bisa ai bae nangtung kitu euy. Sieun kababayan. Lain sing ngomong-ngomong Uing ieu pribeuteung euy. Terus aing kudu kumaha tuh? Ari Api rek cios moal ngamakna tuh. Tong ngenta sangu sia ka aing. Kan aku kumaha gitu. Teuh nya iling mah. Giliran di pentatulung ku aing. Ni hesena naudzubillah iling mah. Panda ieu tukang martabak utup deh. Mun muka mah pek teh teuing rek pesan 10 ge. Namun cios Neng bade siap-siap heula ti ayeuna. Lain aya tukang martabak teh sok muka tara ieu. Kan aku kumaha gitu. Bade meser cai infusan sareng perbana. Karena lain meuli cai infusan jeung perbana. Bisi raheut hate Neng Pi. Wow. Benang rayuannya. Dan anak aing bisa gitu. Teu bina 3 dewek keur ngora. Lain aya tukang martabak teh sok muka tara ieu. Nya buka atuh. Ieu teh mukana teh ti jam 4 tapi sabeakna. Berarti enak alus barang keneng sabeak euy. Bos, hasil melahang deh ah. Saha selain itu telah nyadap. Aduh, salah dunungan Berarti itu cigana martabak teh ngeunah nya euy. Di mana itu alamatna? Ih, sing mah heupang na kieu ge ngeunah ieu teh martabak teh. Yo, alamatna teh di Jalan Sumedang Subang di Dusun Cikaso. Tapi pantes singkai euy. Pasti ngeunah da ngaranna ge Cipta Rasa. Ya heueuh sia teh atuh. Da Cipta Raya mah bos. Selain ngadunungan ka saha deui salian ti ka aing. Suwer bos, teu saha aslina. Biasa selain naon ngare bos? Aduh, sakitu lalauna tapi kadenge euy. Ya, celi aing mah lir berat kelenci. Sabaraha kilo ge kadenge. Hebat. Sia ngalonye ngoblok jauh-jauh ti martabak anu bos. Aisyah nyikat huntu untuk goblok. Nya nyikat daek mah beak 2 bae nyikat itu ge. Ya sok we. Pi Api emosina ka Mang Simet entong ka Neng. Oh udah iyo gara-gara iyo jadi aing emosi deui. Udah siapa nyikat huntuna ku lebu meureun. Bosan ah. Lain bos kenaraan atuh ya teh bisi kuing kaganggu ya teh. Justru si lain teh ngaganggu. Yo, enak mah mendingnya mikirna solusi. Uing suka rek nepungan si Neng. Emang orang ngaganggu naon atuh? Sidik si lain teh ngaganggu. Teu nya aing ke romantis jeung anak aing. Ya terus urusan jeung Uing naon euy? Aya si lain jadi kacau. Tuh, nya sia mah da teu beunang dicekal omongan teh. Tadi cek siling, urang silih sang hareupan. Lain sebenarnya mah bos, uing ka dieu teh rek nagih gaji euy. Tanggal sabaraha si lain ayeuna? Oh iya, keporget saya. Tanggal 7 bulan hiji. Oh guys, lain make gajahna bulan 2. Lila Cikehead so Inggris. Ayak itu bulan 2
Di mana-mana ke bulan mah hiji, mau aya jadi 2. Terus uing kudu kumaha tuh isukan euy. Guys gampang isukan mamane meuli martabak cing gede bawa kasih kapun. Wah, mau naon yakin deh kalau. Spesial. Heeh. Bos, deal. Bulan 3 lah. Hade, 1 dewek. Oh, atuh gitu mah. Is oke lah. Si kehead. Ai ka aing nyebutkeun so Inggris, ai maehanana so araringis, sarua. Ini si Api jeung Mang Simut menuju nu salah trash gitu. Cicing euy, selain tong ganggu, dewek keur nyarita jeung anak dewek. Dieu ke saksian. Lain goblok cetik ngecoblak wae urusan aing eta mah tuh. Nah, ayeuna Neng. Lain naon maksudna kamari kabur ka uas Siling. Jagdek tengeunah Siling nyebut dewek jago kanang. Geus anjing ah. Cung. Tong ngambek atuh, Cung. Dekah. Da bener Api mah jago kandang. Nah ari kasih atuh wani nyarekan ari ka Neng wani. Ya, Neng. Kudu pika nyaho ku Siling. Pas Siling teh anak dewek, si saha anak batur. Jadi Api teh nganggap si Ate geus jadi budak Api gitu. Sakitu Neng geus dibeli ge. Lain ku kituna sing. Dek teh keur horam ribut. Orang pabeulit lah jeung si Dodim. Oh nya enggeus. Lamun kitu carana Api berarti rek monokeun duduluran. Lain masalah diponokeun. Kurang kumaha kamari ku dewek di per meter. Goblok si kapun. Saha nu kopo ke Siling? Kamari jar pauing nu karuron. Lah si Laing mah. Ngeseubeuk ku dewek teh di kiri. Pek sok Ridho Neng mah para sewa jeung Mang Simut. Cicing Laing sano. Ya urusan kolot, budak mau ngarti. Jadi kieu ya. Aduh. Selain terang ngadengekeun, jadi aing tekor. Naon selain seri? Gajah tuh laleat, Bos. Geus diuntun ku dewek dan si kacung eta mah. Ya Neng, Api mah mung kejadian 2 kali, mun 3 kali kayak Api pikir-pikir heula. Ulah sampai ka kejadian kemari, kaulang deui. Saha nu daek mulang atuh ari Api Neng mah sakola ge mengulang deui. Jadi Neng sanggup teu tanyakan ti Api bieu. Sanggup ih. Kaji tuh kenapa bos? Penting. Nya tuh ka kamar heula nya. Masuk. Rek ka mana is Laing? Diuk. Tah, lamun Siling geus diuk mah. Dewek rek molor, tunu peket tulikeun ke Siling. Dasar sing terkode kapun. Simut ka mana? Teuing sing teteang ku dewek. Eueuh teu kapanggih warung ge ditutup sing. Lain mana sing cung amang Siling teh? Dewek hayang panggih sing. Aya amang dek mah. Tuh keur nunggu seup, tapi kade tong kaget sing. Namun jeung kaget sing kaget kunaon? Apaleun amang dek mah artis di dieu mah tuh. Lu gampang.